Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes kumaha daramang barudak kelas 3. Mugia barudak kelas 3 aya dina kaayaan sehat walafiat. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Pangajaran anu bade Ibu dugikeun dina video ieu nyaeta dina tema 7 ngeunaan ngirit energi. Supados aya dina kalancaran sareng kaberkahan, hayu barudak urang baca heula basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dina tema 7 ngirit energi nyaeta aya dina 3.7 memahami isi teks argumentasi sederhana tentang hemat energi. 4.7 menceritakan isi teks dan menyampaikan alasan pentingnya berhemat energi untuk masa depan. Materi pembelajaranna nyaeta anu kahiji ngajelaskeun materi ngirit energi, anu kadua kalimah tanya, anu katilu kecap sabalikna. Barudak energi teh kedah dihemat supados henteu enggal CF. Sabab energi anu aya di dunia ieu teh aya batasna. Utamana energi anu asalna tina jero bumi ieu sapertos minyak bumi, batu bara, sareng gas bumi. Aya oge sumber energi anu henteu aya batasna, nyaeta energi anu dihasilkeun tina tanaga panon poe, tanaga cai, tanaga angin. Carana ngirit energi. Pareuman lampu pami teu dianggo. Pareuman lampu pami tos siang atawa tos aya panon poe. Salajengna tutupan keran cai pami tos henteu diangge. Pami angkat-angkatan kanu caket usahakeun naik transportasi umum, tapi salami pandemi jaga jarak sareng kedah nganggo masker. Salajengna ngangge sapeda. Salajengna pareuman TV pami henteu ditonton. Ganti lampu pijar ku lampu neon. Jadi cindekanana atawa kasimpulanana nyaeta kahiji sumber energi teh nyaeta rupa-rupa. Aya minyak bumi, batu bara, gas bumi, panon poe, cai, jeung angin. Nu kadua, sababna urang kedah ngirit energi nyaeta supaya sumber energina henteu enggal CF. Katilu, ngirit energi sami sareng ngirit artos atawa biaya. Hayu urang biasakeun ngirit energi dina kahirupan sapopoe. Ayeuna majeng ka materi kalimah tanya. Kalimah tanya tangtu kudu make kecap tanya. Kecap tanya contohna naon, saha, di mana, ka mana, iraha, sabaraha, kumaha. Tungtung kalimah tanya kudu make tanda tanya. Contoh kalimah tanya. Saha anu sok mareuman listrik di kamar? Jawabanna galih anu sok mareuman listrik di kamar mah. Ayeuna kecap sabalikna. Kecap sabalikna nyaeta kecap anu lalawanan. Contona baheula sabalikna ayeuna.
Memeh sabalikna sanggeus. Peuting sabalikna beurang. Paroek sabalikna caraang. Rea sabalikna saeutik. Panas sabalikna tiis. Hareudang sabalikna tiris. Contoh kecap sabalikna dilarapkeun kana kalimah. Contohna baheula sabalikna ayeuna. Zaman baheula mah mun peuting di imah teh sok ukur di caangan ku cempor. Ari zaman ayeuna mah di jero imah teh caraang da aya lampu listrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barudak sakitu wae pangajaran ti Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.